Sampurasun punta bepun pamirtu pemirsa YouTube aya naon dina sesi kadua sapertos janji nu minggu kamari hayu urang ningali we Kang Wahyu Arya Kusuma mangga mohon hapunten serta sadayanya ya, yang manawi sapun kaulah jurungkeun mukakeun turub mandepun nyampe ngagar dihadeulkeun teunan pohon nu bareta ukina dina lalangit tatakeun di jero iga layin musik ulamaan dina layin ngahudang macan turunan layin musik nu kamari layin ngungkap nu baheul larek ngakuar tutung kusan ruhun amit ampunnya paralun ka Gusti nu maha agung nedagang pangajian pangraksa para abdi-abdi seni sejangan ngaguar laratan titis waris nini aki hamid kanu mangku lembur kanu nyungsi dina sepi nukar genah tumanganina bisika ugusi kerecangali kalangkah kali liwatan neda agungnya hak sami rahayu biak tapratnya jati wisesa rahayu kasalametan kabageran kalancaran biak tajeng pratnya kecerdasan jati nusa estuna wisesa salilana karuhun marangan Gusti nang tayungan tiluhur sausa pramuti hanap sakibas dampal mugi diaping dijaring dijaga diriksa kakaruhun ahli cisaat kapangersa yang patih buyut liun yang samuh yang pringanata yang mantri gama Ibu Siti Horipoh zaman Cikahuripan Ibu Siti Robiah zaman Cikahuripan yang lodaya nyemangas kentring manik mayang mas kapangersa dang yang ciater yang Singawijaya Wirjanaga kapangersayang gedig manggala nu carik dina awi larangan cigang sing kapangersayang santri sirna raga kapangersayang rangkan gunung cinta samudar awun karangga di parangga ulung rangga gading ranggasan umun sapun wow eta disebatna raja bubuka raja karuhun campur-campur manawi raja pamunah oge rupina waktu sasakedik dan tadi dihijikeun tadi teh gitu cek abdi ge naon Prabu Niskala Wastu Kancana cabang Subang multi talenta Kang Wahyu Arya Kusuma upami dina TikTok mah Wahyu Pusaka upami dina YouTube mah Kang Wahyu dina TikTok mah Waraja Kusuma Waraja ieu teh ai uwa teh mengayomi raja bijaksana Kusuma halaki bari jeung meunang gitu eta meunang ya pamirtu pamirsa YouTube masih urang aya di Wana Wisata Smart Hill Camp Subang perpaduan keindahan alam sareng seni budaya Sunda. Pamirsa dina babad kasundaan patali sareng kahirupan kerajaan baheula aya disebut zaman Harendong Papak. Harendong Papak teh nyata datangna mangsa keadilan, hukum, ekonomi, walatra rata katara karasa karampa ku masyarakatna. Margi kitu Harendong Papak nyaeta upami dina harfiah nama mintonkeun hiji tangkal anu luhurna jangkungna sami. Nyata orang Sunda mah kedah kitu rupina. Mohon. Eta aya di Kang Wahyu Arya Kusuma. Anjeunna teu palah pilih saat usaha yang datang nu ka dieu bangga diayomi disambut kalayan luar biasa margi di Wana Wisata Smart Hill Camp sagala nyampak sagala aya. Kang Wahyu patali sareng kapamingpinan sumuhun
wirehing urang teh nya salaku masyarakat Sunda ya ngaraos reueus bagja tina kanan margi urang ngagaduhan hiji sajarah Prabu Siliwangi ku konsepna nu tadi Sili Asih asa asuh tiasa ieu nu namina masyarakatna adil makmur kertara harja loh jinawi laras pisan bagi mohon patali sareng hal eta urang nyoko heula ka pengker ningali kapamimpinan eta nah anu cukang lantarana Prabu Siliwangi sapotos kitu ajaranna luar biasa nimbulkeun masyarakatna anu deudeuh nyaah ka pamimpinna tangtos ieu aya nu luar biasa aya resepnya aya resep naon ieu resepna formulana ieu Kang Wahyu atuh manawi hapunten abdinya imam versi abdi manawi leres Sunda terdapat tadi ajaran-ajaran diantawisna ajaran Sunda Tritangtu di Buana Tritangtu teh Rama Ratu Resi leres menjaga 3 keselarasan manawi urang sarang sesama urang sarang alam urang sarang gustina wah bener pisannya gitu. Upami tos ngajalankeun eta nya terbentuklah karakter asah asih sareng asuh kela-kela eta resep utama nu Rama Ratu Resi ai Rama teh maksudna teh kumaha karatuannya karamaan oge karesian tah atuh resi hartosna resi bodas warna bodas resi teh simbolna warna bodas nyata memberikan pemahaman-pemahaman secara filosofi, memberikan pemahaman-pemahaman secara keagamaan, welas sareng asih. Ratu karatuan. Ratu mah beureum. Daraja atuh. Selain wanen, apa teh kedah wijaksana. Gitu. Menjaga tatanan gitunya. Ai raja mah memimpin. Pengambil kebijakan. Hukum raja teh. Walaupun nya deket dulur, salah tetap salah. Aduh, iya nu sese teh bener. Gitu. Teu aya toleransi lamun salah. Toleransi. Gitu. Oge anu katilu karamaan. Nah, hagening acuk hideung-hideung. Nya. Daerah mah masih mulna hideung. Abi teh rama itu. Leres. Tugasna menjaga, merawat, melestarikan tatanan yang sudah dilahirkan tadi. Aduh iya teh Ki Seeng teh. Sang Hyang Seeng hidup. Ibu Pertiwi ngandungnya. Ngandung naon Saripati. Nya tina taneuh. Sakitu kurang digeulehan, dikeumehan, diciduhan, dikiihan tetep we geuning masihan Saripati tutuwuhan. Dituang kurang jadi bagal, jadi balung, jadi pangawasa. Benernya. Tajanten resep eta nu dianggo ku ama Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata. Tritangtu tadi maslahat nanjer nanjung budaya. Eta ya puntennya da ieu hanya kerewaya. Janten orang Sunda mah filosofina nu kada cepeng teh nyata nu tadinya nu Tritangtu eta. Lajeng oge Kang aya hal-hal nu lain. Margi nalika di zaman Prabu Siliwangi di zaman Sri Baduga Maharaja ieu luar biasa karajaanana geuning sakitu ageung nya sumuhun atuh ageung wilayah teritorialna teh tah kumaha tang bisa kitu tah janten tadi selain Tritangtu Kang nu tadi heula nya nya cecereng sih ya mun aya Pancaniti panca teh 5 ari niti tahapan 5 tahap kailmuan 5 tahapan kailmuan Sunda cik anu kahiji naon niti harti tah maksudna kedah mengerti konteksna naon bidangna naon anu naon nu pilampah naon nu pigawe kedah ngarti heula eta teh raja teh kudu sifat eta pancaniti nu kahiji eta niti harti niti nu kadua niti surti pendalaman penjiwaan waduh ieu jero pisan tidak secara lisan non lisan pun orang gedeg sakedik wah ieu lapar jelema gitu aduh abdi keur gedeg heula janten sambung rasana kiat karena tadi panca surti empati respect panca niti nu kahiji teh tadi teh harti surti nu katilu Kang bukti ada bukti kumaha ieu dibuktikeun tekad ucap lampah teh ulah sekedar lip service leres pisan langkah konkret sanes janji we tapi ngabukti leres pisan aduh seseueurna zaman kiwari sok anu kitu pamimpin pantesan teu lana nya nyaho-nyaho di KPK we da eta teu bukti sumuhun alah nu kaopat bakti
bakti. Tanya bakti teh maksudnya pengabdian. Testimoni sudut pandang yang luas. Masana kieu abdi ngadamal kujang. Kujang nuhun. Hoyong sanes saur abdi wae sae teh. Saur pun guru manawi kumaha pun guru bari jadi pasihkeun kujangna. Oh ieu sae tapi kirang ieu. Pamorna kurang. Wih deui ngadamal deui. Sumping di kumaha pun sepuh. Oh ieu sae kirang itu. Pan penuh dengan koreksi sudut pandang yang luas. Lepaskan perjalanan ego dan lain sebagainya. Wow, kelah orang ieu deui nya tadi teh kahiji teh harti, surti, bukti, bakti. Nu kalima naon ieu? Kalanya niti sajati. Ingat sareng sama dihorekeun we. Niti sajati para wargi sadayana nyaman tadi. Niti harti, surti, bukti, bakti, oge sajati. Hartosna sudah melewati 4 keilmuan itu. Janten karya anu teu bisa dibantah deui. Oh, sajati kabeneran. Sajati janten kujang, janten naskah, janten kearifan lokal, kejeniusan berpikir. Pan kitu, Kang. Pancaniti teh nya. Leres pisan. Ieu teh geus ribut ieu teh. Jadi emosi kieu. Reueus deudeuhnya slow-slow. Leresnya mohon. Oge anu disebutkeun ngan kalima pancer teh naon teh, Kang? Papat kalima pancer. Ta eta naon? Apaan tadi teh? Papat kalima pancer, aya opat, aya 5 ye. Cenah opat tapi 5 kumaha teh. Dina manusa, dina ieu ye abdi kurungan salira nya. Aya 4 elemen pandianta bisa. Anu kahiji api merenya biasa diacak oge. Seuneu, spirit, geburan, sumanget, gelora eta galura. Oh. Gitu. Eta seuneu nya cai. Nu kadua cai. Cai atuh unsur cai urang. Nya abdi sok pipis eta kalabat. Nya ya cai. Oh cai. Mohon. Cai nu katilu. Taneuh. Oh taneuh katilu teh. Nya kan saripati nu dihasilkeun ti ibu pertiwi anu ngandung. Oh nya taneuh. Nu kaopat ye. Nu kaopat teh naon nya? Nu kaopat. Pan tadi angin. Nya angin. Upami saur naskah Sang Hyang Hayu mah Bayu Sabda Hidap. Bayu Sabda Hidap. Hartosna kan. Nya tadi meureun Bayu teh angin, berarti sabda teh ucapan. Kitu nya referensi, kolaborasi dan sebagainya. Hidapnya manah galih-galuh teh ya. Galih-galuh, galih jeung galuh. Wujud. Nya tadi papat kalima pancerna wujud urang. Uih dikanu fitrah manusia kedah manfaat keur salarea. Oke tadi kedah jadi pemimpin minimal kanggo diri atuh. Alah, mimpin dirina sorangan. Taras pisan mana. Janten nalika pamimpin ngagaduhan spirit eta, pasti bakal bijaksana. Nanjeur wijaksana, insyaallah. Awet di bijaksana, da alam ngadukung. Karuhun marangan Gusti nang tayung. Karuhuna nyarengan masyarakatna mika walas mika asih. Taras pisan banget. Tah, nah eta teh sakolana teh Kang. Anu mana bieu? Nuhun. Kedah abi ge pan sargup ieu teh. Sargup teh naon? Sajana kuburan. Kedah sering jarah urang teh. Janten kabentuk meureun sargup sajana kuburan. Abdi jarahnya kapungkur, hapunten nuju dipaseu kitu ngadangu sora gandarawa genderwoto. Kieu we. Oh. Kieu we. Nalika eueuh ka bumi, suara token titit sak dieu. Eleku token. Eleku token kasarua kieu atuh. Langsung muriding kana token nya. Jadi umaja kasadayana hayu urang jarah sejarah sareng budaya. Upami jarah ka dalam Arya Wangsa Goparana mugia kakecretan tekuna, kakecretan tawakalna, kakecretan konsistenna. Oke ngadamel karya anu mangfaat. Karya ujung-ujungna mah berkarya, cipta karya jeung karsa. Mohon pembentukan karakter, urang jarah, urang adab kasasama dan lain sebagainya. Kang dina uga Wangsit Siliwangi disebatkeun ye yen engke bakal datang budak Angon anu orang Sunda bakal disararambat, orang Sunda ngahiji deui. Konsep budak Angon dina kamandang Kang Wahyu Arya Kusuma sapertos kumaha Kang ye? Kaya. Insya Allah manawi kieu nya Kang Deni, Kang Wahyu pisan daya abdi teh versi manawinya oge dirojong ku para sepuh-sepuh. Konsep budak Angon nyata budak anu bisa ngangon hawa nafsu na wih. Oh eta. Nek maling jadi teu jadi, nek neungeun sambung rasa jadi teu jadi, antukna asa asi asu we. Balik deui ka nu eta. Upami aya jalmi anu tiasa ngalawan hawa nafsu. Nah, upami aya jalmi anu tiasa bijak sareng ngartos kitu nya. Anjeuna insyaallah jadi budak Angon. Ulah mudag-mudag ama Prabu Siliwangi. Sing jadi ama Prabu Siliwangi, sing jadi Siliwangi. Asah asi asuh geus jadi Siliwangi tah.
Oh gitu, sederhana. Sederhana. Ayeuna urang kieu, urang bisa melawan hawa nafsu. Aya apa tadi nulung kanu butuh ngajikan teuleum ngahudakeun kanu labuh nyangan kanu poekeun. Nya. Eta tos janten budak angon. Oh, tinggal didukung di rojong sok pilih saha. Hayu urang angkat urang rojong ulang dukun, ulang dukun. Dukun. Teu naon dukun teh duduk dengan tekun teh ya. Nya ngadeukeun. Itu gitu, hapunten bari heureuy. Masa nanti gitu. Sing saha jalmi anu ayeuna menata dirinya pemantasan, melakukan pemantasan dirinya untuk memimpin banyak orang menjadi ais pangampi dengan tadi tekad, ucap lampah, pancaniti dan lain sebagainya sok mangga pemantasan. Jadi tah budak angon. Wow gitu. Tapi nalika muda karena hiji pamimpin masyarakat, hiji pamimpin bangsa, satria piningit eta teh margi kan urang ieu di tahun 2024 teh ieu khususna bulan November ieu pas nama di 27 November ieu tujuh rame pilkada di mana eta pamimpin anu gagaduhan sifat budak angon ieu teh kan diharapkeun pisan ku masyarakat. Laras pisan. Nah dina kapemimpinan secara nasional ya Kang ieu mah urang mah heurean we mah Kang. Urang mah heureun we. Nah tos aya kitu tah anu kadinya ngarahna ka budak angon eta. Aya pisan. Geus disebatkeun ku abdi nya. Wih, sanes asli. Tapi dasarnya abdi. Sanes gitu kan. Ya hapunten tapi nya abdi reus, abdi bagja luar biasa. Kuningal saha Kang Dede Mulyadi abdi mah. Ah, nya Bapak aing. Bapak aing ngefans pisan. Abdi nangkep anjeunna, abdi dicium ku anjeunna, abdi nitipkeun ke anjeunna Bapak. Mudah-mudahan bobogohan bieu teh. Sanes. Naon diciuman? Oh kanyaah. Nya dicium teh ciumnya asa ka bapaknya lira gitu. Dina akhirna bapak abi nitip kujang ciung ku rajana kujang pan gitu. Nya kujang ciung teh rajana kujang. Sumuh lengkahna sae, ucapna sae, nulungna luar biasa, kanu Sundana diangkat luar biasa. Nya bulusukan teh nih. Ka mana-mana. Nya ngangkat seni jeung budayana. Sumuhun abdi reueus kujang karya abdi kantos ku anjeunna di Cepeng. Alas ya. Aya di Padedi ku abdi dipasikeun nalika nuju di Ciasem ke Pungkur teh. Ciasem teh Purwakarta. Sanes teh Subang. Oh pindah ieu mah. Henteu geser. Ya mah hapunten warginya. Da iya. Kaluar khodamna jadi kieu, tadi mah pan kieu. Iya. Muhun tadina Gatot Kaca jadi Astra Jiga. Nya nalika dalang bade ngangkat Gatot Kaca nu kaangkat Bima ngapung ngawani-wani maneh. Ban kitu. Jadi turun deui. Cing barang tempo atuh dalang. Asal nyokot bae da catrik na salam. Hapunten. Muhun janten tos katingali di sisi kacamata Kang Wahyu nalika ngudag urang karena filosofi pamimpin kearifan lokal zaman kiwari. Idealna mah manawi. Ideal. Mugi anjeunna dilancarkeun ku Bisi Mahasuci sing janten Bapak Gede Jawa Barat. Muhun Bapak Gede nya. Tah mugi oge sing ngaronjatkeun kalungguhan naon rupi anu aya di wana wisata Smart Hill Camp. Amin. Aya di dieu atuh ngadamel naon gitunya. Tah Kang patali sareng jiwa kapemimpinan kearifan lokal. Tangtos kan ieu teu samanea nya. Aya hal-hal non deui anu kedah diagem atawa nabi janten hiji patokan anjeunna sangkan tiasa mimpin kalayan wijaksana. Laras tadi sarasma kita kacarioskeun mung kita ulas kita fokuskan singnya kanu tunggul Kang. Singnya kanu tunggul. Tunggul maksudna naon ieu? Karuhun. Oh, gitu, flashback deui. Laras flashback deui urang jarah menawi kapangna sadang yang na Ciater yang Singawijaya Wirjanaga Putra yang Surawijangga Tigaluh. Bener. Kitunya urang jarah ka Galuh ka Jamban Sari kemudian era Prabu Kusumandiningrat, urang jarah ka Sumedang beun ka Prabu Gesan Ulun, Pangeran Santi dan lain sebagainya. Digupai spirit teh didoakeun take and give eta bakal janten spirit mancar ka urang karena simbiosis mutualisme tadi saling menguntungkan konsep segitiga teng ka Allah ka urang ditek teng ka Allah ka urang ditek hablum minallah hablum minanas gitu sing kanu tunggul eta nu bakal diantawisna menunjang urang jadi arif bijaksana diantawisna bohongan da ais pangampih kanggo salarea kudu bisa ngoyomi salarea leres. Oke, pamirsa YouTube, kapamimpinan spiritualis nu ngagem kearifan lokal rupinan teu sesahnya sederhana. Non rupi anu tadi diguar ku Kang Wahyu nya eta pisan. Tah Kang kieu. Nah perlu teu non rupi anu tadi diguar teh urang wariskeun ieu ka paranoman. Mangga. Sangkan maranehna oge janten budak angon engke di zamana. Leres pisan. Tah kedah kumaha urang tarekana? Nya kedah kieu manawi hiji tempat
yang menjadi rekomendasi upaya pelestarian sejarah seni sareng budaya fungsi keraton oge sami sebagai pucuk sebagai ais pangampih puser pelestarian upaya budaya dan sejarah. Janten ayeuna teh dengan teknologi arus perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, silahkan ikuti perkembangan zaman. Tapi pakailah teknologi yang sangat keren ini menjadi siar kebudayaan, nilai-nilai spirit tersampaikan, maka akan melahirkan budak angon yang baru kapayuna. Gitu Manawi. Wow, luar biasa. Dan yang hebatnya lagi, pamirsa YouTube, Kang Wahyu Arya Kusuma masarang tim di Wana Wisata Smart Hill ya, terus ngalakukeun eta. Nu diajarkan ya. Naon rupiah nu dipintonkeun di dieu sadayana mewakili boh generasi pra zaman ayeuna oge pasca zaman ayeuna kapayuna. Itu ieu luar biasa. Kang Wahyu, patali sareng spirit kepemimpinan kearifan lokal. Closing statement ti Kang Wahyu. Kanggo urang ngawariskeun ka para nonoman Sunda khususna umumna kanggo nonoman sanusantara. Mangga Kang, closing statement Kang. Closing statementnya. Gila itu ku ieu deui we. Ku ieu deui. Janten urang simpulkeun ngalangkungan hiji kidung ti Kang Wahyu Arya Kusuma. Pun sapun kaula jurungkeun mukakeun turup mandepun nyampeun anu dihaneuleumkeun teunan pohon nu bareto kireun dina lalangit tatahan di jero iga. Bul kukus kaluhur kanu niunga ngangan ka hanap kanu ngamparan ka gigi ieu kareng Deni kanu ngaping beres salajengna kaluhur urut kasang batara ka hanangap kasang batari kabatara naga raja kabatari naga sugi. Pun sapun kaula jurungkeun ti luhur sausa pramut dihanap sahibas dampal mugi urang sadayana diaping dijaring dijaga diriksa ku Gusti Nu Maha Suci. Ka Nabi anu linuhung Muhammad anu jinunjung. Mugia spirit-spirit karuhun urang sadayana karu jalan hun ilmu sing sumarap manjing nyawas narang raga badak urang sing janten manusia anu mangpaat kanggo diri pribadi kanggo sasama kanggo alam oge ngadeketkeun ka Nu Maha Kawasa. Amin. Sakitu ti uama. Waraja ya teh Waraja Kusuma. Waraja Kusuma luar biasa multi talent. Itu nuju kieu swantena. Da biasana mah langkung awon gitu. Tapi saya kan, tapi saya swantena, tapi langkung saya lamun tengah sapi. Tapi luar biasanya. Biasanya mah saya, ya gempur pada kamera. Pamirsa YouTube cindek nama. Patali sarang urang hoyong diajar, hoyong sami-sami urang ngamumule seni jeung tradisi seni Sunda lain wae kamonesanana tapi juga spiritna filosofina. Muhun tiasa sumping ka dieu langsung ngobrol sareng dirawu di pangku saha-saha oge. Tah dirawu di pangku pokona mah teu ningali lintas budaya, lintas iman, lintas suku bangsa, lintas latar belakang sosial dihiap mangga urang sami-sami di dieu diajar di Wana Wisata Smart Hill Camp. Nu ayana di mana Kang? Di Kampung Gunung Nutup, Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Subang Selatan, lereng Gunung Tangkuban Parahu. Akun medsosna? Smart Hill Camp Subang. Tah, yuk orang sami-sami diajar di dinya. Pun sapun pamirsa rupina sakitu heula sim kuring Deni Gaclik sareng atuh narasumber urang danget ayeuna Kang Wahyu Arya Kusuma seja amit mundur amit mungkur hapunten ti luhur ti handap sahibas dampal ti luhur sasap rambut nada jembar hampurana cak deulikeun ka dieu heula. Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda, Sunda Mulia Nusantara Jaya. Rahayu, rahayu, rahayu.